Proses perakitan wayang golek Pandu Dewanata tah baraya sampurasun baraya saung wayang raut tah eta poho wae geuningan opening teh baraya tah mula-mula meureunnan urang pasangkeun heula ieu salendang atana pipita anu aya di pangpayuna tah ulah hilap itu dirapatkeun kieu. Teras urang pasangkeun ieu rarawis anu pangbadagna di payun oge tah. Urang pakukeun sawios dipaku oge da moal gogoakan ieu wayang mah tah. Teras anu pinggiranana baraya anu pinggiranana sami oge urang pakukeun oge ieu teh ngan ieu teh nu payun heula tah payun margi anu pangkerna engke urang hijikeun jeung anu rarawis anu aya di pangker tea baraya tah. Teras wae urang pasang rarawis anu aya di pangker tah. Kieu baraya sistemna tanapi metodena. Janten henteu hambur paku itu tah. Jadi henteu rimbil teuing kana awak wayang teh. Tah teras deui ieu urang pageuhan heula tah cetot-cetot tah urang pakukeun. Saatosna kieu urang pasangkeun beubeurna baraya beubeur teh naon sabuk meureun ceuk anu zaman ayeuna meureun nya tanapi gesper lah tah ieu ngage beubeur tong hilap dipaku oge. Dipakukeun tah saterusna kitu urang pasangkeun ieu teh sampingna atanapi sinjang tah. Pasang baraya urang pasangna tibalikeun tah engke urang supaya naon ieu teh supaya mengembang gitu. Jadi si wayang teh estetik katingalina. Tah beres masangkeun samping ayeuna urang masang naonna masang dodot baraya. Naon ari dodot teh tah sapertos kieu tah dodot ieu teh ngaranna lain ieu nya. Ieu teh dodot teu make eng. Pasangkeun ayeuna urang talikeun oge sarua baraya ngan meureunan ieu teh aya metodena supados estetik kumaha pasangkeun dodot teh kieun lah eta mah gampang lah urang damel deui engkena kumaha cara masang dodot anu benar anu baik dan mendingan gitu tah baraya. Saatosna kapasang dodotna lajeng urang pasangkeun heula benangna tah ieu teh pikeun leungeun nyambungkeun leungeun ieu teh. Pasangkeun kiri sareng kanan tah urang pasang baraya urang pancing ku kawat tah tos ayeuna urang masang naon saacana leungeun urang pasangkeun heula pangkat anu aya dina tak-tak tah mana deui tah ayeuna urang pasangkeun heula ieuna heula baraya ngarah engke teh babari gitu kan tun masangkeun leungeun weh kitu tah henteu patulagrang gitu dina naon leungeunna sok kadang-kadang ieulah teu geunaheun kitu patulagrang teh. Makana urang pasangkeun heula ieu tak-takna baraya tah. Pasangkeun pakukeun biasa seperti biasa we gitu. Tah terus ieu nu sabulah deui ge kade ditimbang-timbang baraya di naon panteskeun gitu ulah cenah panjang sabeulah tanapi naek sabeulah gitu pokona mah sing presisi. Tuh parantos ayeuna urang pasang leungeunna baraya tah. Ieu leungeunna urang pasangkeun tah anu ieuna mah tos dirakit kamari teh geuningan ayeuna urang pasangkeun tah. Ulah hilap dibendulkeun oge ieu teh 2-3 kali mah ngabendul supaya pageuh gitu henteu rentan lesot atanapi kumaha nya udaran gitulah. Teras ieu anu hiji deui urang sami bendulkeun oge tah 3 kali. Tah saatosna kieu mah urang pasangkeun wae baraya sampuritna. Mana disampurit tah ieu geuningan tah. Urang pasangkeun sampuritna baraya teras pasangkeun oge ieu teh huluna tah. Urang pasangkeun tah sapertos kieu baraya tah lebat ka sae mah hanteu nya. Ieu wayang golek Pandu Dewanata tanapi Sanghyang Ismaya tah. Ieu produksi saung wayang raut. Tah baraya hatur nuhun parantos nyakseni video kuring ti awal ngabakalan dugi ka rengse dugi ka kieu tah dugi ka siap kirim. Tah kitu meureunan baraya sakali deui hatur nuhun. Cag.